perjuangan sekolah nalika pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 di Indonesia di mimiti Maret parantos mangaruhan dunia pendidikan. Kegiatan diajar anu sateacana dilaksanakeun tatap muka. Ayeuna kedah dilakukan daring atanapi online. Numutkeun abdi mah diajar online teh henteu pisan efektif sabab henteu sadaya murid ngagaduhan gadget. Kadang anu ngagaduhan gadget oge henteu gaduh kuota internet. Janten tetep tetiasa ngalaksanakeun pembelajaran online. Lajeng diajar online oge sakapeung ngabingungkeun abdi. Utamina matematika anu meriyogikeun penjelasan ti guru supados abdi biasa ngungkulan eta soal.